Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Dailami an Ummi Salamah. Idza shalla ahadukum falyusalli sholata muwadda' sholata man la yadhunnu annahu yarji'u ilaiha abada. Di mana-mana salah saurang di antara aranjeun ngalaksanakeun salat, maka sok geura salat saperti salatna jalma nu rek nyieun perpisahan. Saperti salatna jalma anu boga sangkaan yen dirina teh moal balik deui kana salat sapapanjangna. Singkat nama nalika urang salat bayangkeun eta salat urang teh jadi salat anu terakhir. Patarosanana naha bet kedah kitu. Aya hikmah di balik eta. Nah, cobi we lamun sabalikna. Lamun anu terpikir dina salat teh eta teh salat anu nyalse da engke aya keneh salat, engkena teh bisa kalem-kalem wae dina salatna teh gitu. Ngalalaworakeun keun we lah da engke aya di salat mah gitu. Keun da isuk ge aya deui lohor mah. Isuk ge aya keneh asar mah gitu. Padahal kan sajam 2 jam kapayun teu acan aya jaminan. Bojong-bojong jam 2 jam, samenit ke depan oge teu aya jaminan, teu aya anu terang kana misteri takdir anu bakal terjadi gitu. Jadi hikmahna tina urang ngabayangkeun salat ieu teh salat anu terakhir supaya naon? Supaya urang soson-soson dina salatna. Sing nyaan dina salat teh karaos nikmat. Ulah salat teh karaosna jadi beban. Ciri jalma anu kana salat ngaraos jadi beban teh sok loba euleuh, loba alah, idih naha geus lohor deui nya. Teu karasa. Duh kaca ieu deui. Tah, ari jalma anu sono mah kana salatnya tangtus moal kitu. Di antawisna teh bahkan waktu salat ge ditutungguan. Nu mawi aya ganjaran khusus, amalan khusus ngeunaan nu disebat intidorus salat. Nyaeta nungguan waktu salat. Di lamun kieu rincina teh kieu. Upami urang sateu acan adan, misalkeun adan lohor, tos siap-siap. Tos ginding, tos dangdan, tos nganggo mukena panginten ibu-ibu mah. Ditutungguan we waktu salat teh. Tak salianti engke aya ganjaran ngalaksanakeun salat, aya ganjaran anu khusus spesial nyaeta ganjaran nu disebat intidorus salat. Naon? Nungguan waktu salat. Upami ayeuna bapak-bapak sateu acan adzan teh tos aya di masjid, nungguan kajenting 2 menit 3 menit di dinya teh aya ganjaran intidorus salat. Intidorus salat nya nungguan waktu salat. Benten sadang bapak-bapak anu kadituna teh pas adzan gitu atawa selama adzan teh saep ku di perjalanan gitu. Begitu Allahu Akbar namanya mukakeun lawang panto bumi gitu. Begitu la ilaha illallah nepi ka masjid. Jadi cenah atuh kumaha urang carana nya bayangkeun we gitu, bayangkeun we. Emut kana ajal. Aduh bener gitu urang teh. Kumaha ieu teh teu aya jaminan. Nah ieu urang teh bisa nepi kana salat engke magrib. Ti salat magrib teh aduh cantang tuh engke urang bisa salat isya. Ti salat isya nya kitu deui. Intina mah supaya jalma teh leres-leres ngalaksanakeun dina salatna. Henteu ngan saukur nyumponan kana kawajiban, tapi nyampurnakeun kana salatna. Supaya salatna teh gaduh tapak dina kahirupan teh. Pikeun urang anu salatna masih keneh jauh tina kasampurnaan, jauh tina kahusuan, mungkin karaosna teh berat gitu salat teh. Masih keneh karaos jadi beban. Tapi jalma nu geus cinta mah kana salat. Pan teu langkung-langkung ti salat anu wajib gitu. Dilaksanakeun diistiqomahkeun gitu. Da seueur umpama dipapai mah. Di balik setiap salat, di balik ibadah salat anu wajib gitu, di tukangeunana aya
salat sunnah anu langkung seueur jenisna jumlahna teh gitu. Gampil aya banyak urang memahami hadis nu eta mah intina mah sing husu we lah gitu. Rasakeun sapertoskeun salat anu terakhir. Salajengna ida salat al-mar'ah, ida salatil mar'atu khamsah. Upami seorang istri salat anu 5 waktuna. Teras wa shaumat syahroha, teras puasa di bulan Ramadana nu wajib teh. Wa fidot farjaha jeung ngajaga kana farjina. Wa ataat zaujaha sareng taat ka carogena dakhalatil jannah jaminan tah ti Allah melalui Kangjeng Nabi asup ka surga gitu. Teu kudu aneh-aneh cenah. Eta we laksanakeun puasa gitu. Salat nu 5 waktu. Laksanakeun puasa nu wajibna bulan Ramadan. Jaga farjina cenah. Kumaha ngajaga farji teh jadi jaga we tong didagangkeun urang gitu. Di urang mah nya tebih gitu nya. Di urang mah gitu nya. Gitu. Gitu. Atawa termasuk hal-hal anu menjurus kadinya lah gitu. Dijaga pamuka-pamukaan. Sikap-sikapna gitu pan aya sikap-sikap anu nganterkeun kadinya. Lamun sora ulah sok dihajakeun gitu. Supaya sorana teh menggoda kaum laki-laki gitu. Pan aya gitu. Pakaian urang gitu. Ta eta amalan istri cenah sakitu tos cukup nganterkeun ka surga. Maka amal-amalan anu sanesna nyangke eta tangtos lain hartosna cakape ku ieu wungkul. Masadna ieu dasar anu pokok. Ku amal ieu tiasa ngadorong maba urang lebet jadi bakal ka surga. Tangtosna nu namina amal-amalan mah henteu dipatok ku nu ieu. Naon wae satungtung aya kasempetan aya waktosna, aya tanagina, aya modalna, naon wae amal solehna nya kedah dilaksanakeun. Rawahul Bazar an Anas. Deui salajengna Bu. Ida duyatil amanah pangtadiris saah. Upami amanah disia-siakeun maka tungguan wae cenah kahancuran saah teh karusakan as-saah pantadiris saah. Kadang hartosna mah hari kiamah ngan dina ieu hadis dihartoskeun teh sebuah kerusakan. Tunggu waktuna gitu, tunggu waktuna. Ari artina as-saatu mah asalna mah nyaeta waktos gitu. Tunggu tanggal mainnya gitu cek bahasa urang mah gitu. Qala kayfa idoatu wa kumaha cenah Gusti Rasul nu disebatkeun nganyia-nyiakeun kana amanah teh nu kumaha ya Rasulullah. Rasul ngawaler qala ida usnidal amru ila ghairi ahli. Upami hiji urusan dipasrahkeun, disandarkeun, dibikeun ka anu lain ahlina pangtadiris saah maka geura tungguan we tanggal kahancuranana cenah. Ieu teh pesan tina ieu hadis teh kumaha. Jadi orang kadah bisa naonnya. Lamun cek bahasa gaulna mah ieu teh cek bahasa politikna mah. Naon geuningan. Man behind the gun gitu tah. Jalma ditukangeun senjata, maksudna teh jalma anu pas aya kapasitasna, aya kamampuanna tempatkeun. Ulah nyokot sangeunahna dumasar kana kadeuketan. Da ieu mah dulur teh anu tilu teh dengan Bu. Ieu mah da dulur, ieu mah da deukeut, ieu mah da aya duit gitu. Gitu. Teu apal wae keneh. Kana naon teu pas gitu kana kemampuan, kana kapasitas. Pan keur kitu mah asal deukeut, asal duit, asal dulur, ijazah teh teu berlaku kajenting ijazahna. Naon-naon ge pokona mah asal eta we mah gitu. Deukeut bisa pokona mah. Tah lamun terjadi sapertoskeun kitu, maka tungguan we cenah kahancuran. Mungkin kehancuran lain artina terjadi gempa atawa tsunami. Tapi nu puguh mah
tatanan moral gitu nya geus ruksak we di kadituna teh gitu. Gitu. Peraturan sloba dilanggar. Kan berarti teh geus lebet kana KKN teh ya kolusi, nepotisme gitu. Kolusi mana untuk Bu? Korupsi mapan ieu nya ngurangan kana anggaran gitu nya. Ya. Kolusi nyuap kolusi teh suap nyuap. Nepotisme mah mentingkeun dulur teh ya mentingkeun saha nu deukeut eta teh gitu. Eta namanya KKN. Ah eta lah pokona mah penyakit sosial gitu. Malahan ieu mas cenah gitu cek dina berita negara urang teh termasuk anu tingkat korupsina teh tinggi cenah gitu. Gitu. Nepikeun ka nyieun khusus komisi pemberantasan korupsi. Tungtungna teh nu di jero etana nu korupsina teh gitu. Padahal naon maling eta teh. Ari kanu maling kai maling hayam sebutna maling ari nu kitu sebutna koruptor asa gaya. Gitu. Padahal ngadogikeun ge negara jeung masyarakat. Tete kudu menta ridona ge tete lain ka presiden lain ka menteri unggul kedah dipapai ka rakyat Indonesia tete. Menta ridona ge. Kudu dipapai dari Sabang sampai Merauke tete di Japrian hiji-hiji so. Gitu. Lamun aya saurang dua urang warga Indonesia nu teu ridho bisa teu iya moal cukup moal diwakili ku batur gitu moal tiasa naon ngabebaskeun gitu. Jadi sanajan manusia geus ngahampura ge nya tetep we naon itung-itungan dosa sareng Allah Subhanahu wa taala can beres engke di akhirat. Sehingga lamun korupsi semakin banyak semakin seueur maka otomatis investasi berkurang cenah gitu. Intina kumaha heuh beuki sarang cara we gitu, beuki balangsak. Tahu keuntungan negara heuh kadinya ngacorna gitu. Teraskeun ida doroba ahadukum falyajtani bil wajha. Upami anjeun neungeul, upami salah saurang di antara ranjeun neungeul tunggal teungeul maka jauhan wajah. Ari tunggal teungeul teh upami dina tempatna nya tiasa wae. Kumaha dina tempatna sapertikeun gambaran nya upami caroge ngawarah istrina atanapi ibu rama ngawarah budakna murangkalihna. Aya tunggal teungeul kitu ngan peda di antawis batasana teh ieu teu meunang kana wajah. Rek kumaha wae rupana teu meunang kana wajah. Sanajan ka anaknya lira teu meunang tunggal teungeul kana wajah. Kumaha atuh hanya upami bade tunggal teungeul cari bagian lain. Gitu. Di antawisna teh nya anu umum ta ieu non nya bitisna gitu nya bitisna tak kajenting eta. Gitu. Naon margina? Sabab lunamina wajah mapan perkara anu mulia dina diri manusia teh. Lamun jalema ayeuna disakiti wajahna ieu teh langkung nyeri teh salian nyeri secara fisik oge secara kehormatan teraniaya ternodai kehormatanna sabab ieu teh kan lambang ieu intina manusia teh nu ngabedakeun teh wajah. Kumaha lamun abdi mah disintrek pipina sarua eta ge. Memang teu nyeri tapi eta kehormatanana. Iya. Jadi kumaha tuh nya tadi eta we lah pokona mah nu sanesna we lah gitu. Bade pananganna mana dia ninggal pananganna urang cepretan mangga gitu. Atau sampeanana bitisna atawa ieuna tonggongna gitu. Hindari we lah area wajah mah gitu. Ari ieu mah kumaha kalah didegungkeun gitu. Begungkeun. Maneh mah teu bener. Langkung ti degungkeun ieu tah naon dilelep-lelep pingsirana teh kana bak mandi tah aya nu kitu. Dina sinetron. Jadi hindari neungeul kana wajah. Ira kitu mangsana urang diperbolehkeun
neunggel murang kalih dina raraga ngadidik khususna dina waktos ngadidik budak supaya ngalaksanakeun salat. Ari lain karena urusan salat mah salami tidak dibutuhkeun mah teu kedah diteunggel gitu. Dan Nabi ngajarkeun ngadidik teh bahkan langsung dina parentahna teh dina hadis nyaeta ngeunaan salat. Pan Nabi teh miwarang ka umat muslim teh parentahkeun putra-putri anjeun cenah ngalaksanakeun salat upami tos mentas usia 7 tahun. Tatos 7 tahun diparentahkeun bahkan dina hadis nu sanes mah 8 tahun cenah tos mentas 8 tahun. Tah lamun tos 10 tahun diparentah teu tiasa teu ngagugu wae gitu maka di dinya tambahan dititah bari sareng diteungeul ngan ulah neungeul wajah teh ya. Kumaha cenah abi mah digoengkeun mah sanes wajah gitu. Cindreuk gitu. Abi mah cenah sok jimat ngapung geuningan. Anu palebah godegna teh gitu. Jimat ngapung. Mangga hindari wajah. Terus salajengna idza tala'atis suraya aminaz zari'u minal ahati. Upama tos bijil suraya maka aminaz zari'u anu pepelakan para patani panginten eta bakal bebas minal ahati tina naon hama tina panyakit tina wabah. Ieu hadis mah ieu ngeunaan ieu salasana teh hiji kondisi aya nu disebat istilah suraya. Tetapi suraya ieu teh diantawisna ku para ulama dihartosan ieu naon ieu teh nya coba diantawisna teh wal muradu min tulu'uha ingda subhi wadalika fil asril awail min ayyar nu dimaksud terbitna suraya teh bintang suraya nyaeta terbitna eta bentang cenah dina pagi-pagi tanggal 10 eta napi 10 hari anu pertama dina bulan Ayyar cenah ditu. Ayyar teh naon cenah deui? Ayyar teh nyaeta bulan naon ieu teh? Bulan Mei. Anu pas harita teh bertepatan sareng tanggal 17 Ramadan. Anu mana tanggal 17 Ramadan teh nyaeta dinten nuzulul Quran teh cenah dilungsurkeunana Al-Qur'an. Atau naon lah intina mah kieu. Ta cenah dina kaping eta teh setiap 17 Ramadan teh aya sebuah hikmah rahasia kitu. Naon? Nyaeta aminaz zari'u minal ahati. Naon eta teh bakal laleungitan sagala panyakit cenah kitu. Wabah, terus naon deui bencana. Eta teh aya unsur kabarokahan dina 17 Ramadan. Tah ieu salah sawius penafsiran gitu. Salajengna urang mapai-mapai we dawuhan Nabi. Idal tanat udunu ahadikum falyadkurni. Upami cepil aranjeun. Naon istilahna teh? Lain ngageter bu naon namanya upami aya nu ngomongkeun naon disebutna teh? Naon ngajelengeng. Ngajelengeng. Mendengung ngadengung teh Sundana teh naon ngahiung. Upami cepil anjeun cenah ngahiung palya dikurni maka gara ingat ka Allah ingat ka Kangjeng Nabi wal yusolli alaya carang maca shalawat ka Kangjeng Nabi wal yaqul jeung ucapkeun ku anjeun kieu doana teh zakarallahu man dzakaroni bi khair gitu. Dakarallahu man dakaroni bi khairin bi khairin tos sakitu dakarallahu man dakarallahu
man dakaroni bi khairin. Hartosna teh mugia Allah ngemut-ngemut jalmi anu ngomongkeun kahadean kami gitu. Mudah-mudahan mugia Allah ngemut-ngemut jalmi anu ngomongkeun kahadean kami gitu. Atau ngomongkeun kami dinu kahadean tiasa gitu. Ngomongkeun kami dina kahadean. Ada orang masuk langsung geningan ieu di naon? Upami anu katuhu cenah ngadaoskeun Eta mah kirata we dikira-kira pedah panginten malaikat pencatat amal baik di kanan gitu, malaikat pencatat buruk di kiri, terus manehna nanjeun keterangan sorangan we gitu. Tapi dah henteu kitu. Ieu mah nu kaunggal ya ti Kangjeng Nabi intina mah nyaeta teh ieu pan teu ieukeun teu disebatkeun kenca katuhuna gitu. Intina mah bisa wae gitu, bisa wae terjadi eta teh jalma anu keur ngomongkeun. Maksudna mudah-mudahan anu diomongkeun teh nyata anu sae. Terus urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala jalma nu ngomongkeun kana kahadean urang teh mudah-mudahan ku Allah selalu dikenang gitu, diingat-ingat ku Allah cenah kitu. Atawa di cerita-cerita dibangga-banggakeun ku Allah gitu. Sabab manehna geus ngabangga-banggakeun urang maksudna mah gitu. Sakeuna aduh si ibu itu mah ada meni bageut teh ka abdi mah gitu nu ngobrolkeun kahadeanana gitu. Si ibu nama teu aya ngan ieu urang nuju ngobrol. Si ibu itu mah bageur alhamdulillah solehah pokona mah gitu. Tah kudu diomongkeun teh ieu ka aduh ngahinyong ge ceuli. Ngadoa we tah mudah-mudahan jalma anu tadi ngomongkeun anu nuju ngomongkeun kahadean teh mudah-mudahan ku Allah ge dicarita-carita kahadeanana maksudna teh ku Allah dibangga-banggakeun ya ka makhluk-makhluk nu sanesna gitu. Urang lajengkeun deui ida atos ahadukum falyakul. Upami bersin di antara aranjeun ucapkeun ku anjeun kumaha alhamdulillahi rabbil alamin. Jalmi nu bersin ucapkeun doana alhamdulillahi rabbil alamin. Teras upami digigireun anu bersin teh aya jalmi tah maka eta nu ngupingkeun anu nyaksian ucapkeun kumaha yarhamukallah yarhamukallah. Faida qala lahu yarhamukumullah lamun jalma anu digigireun teh ngucapkeun kana doa tadi yarhamukallah maka dijawab deui ku nu bersin teh yahdikumullah wa yuslih balakum. Kita teu aya istiqamah. Eta mah tiasa diterapkeun oge eta mah dina kaidah bahasa Arab we gitu. Dina kaidah bahasa Arab. Upami istri ki memang ki, upami pamaget ka gitu. Tiasa wae ada masalah mah. Ngan upami di payunan anu belajar bahasa Arab mah bilih yang serikeun gitu. Yarhamukillah gitu. Cenah upami ka wandu wandu nya yarhamukallah beda wandu mah da pamagat gitu. Gitu. Ya wa yahdikumullah wa yuslih balakum. Ida aropal gulam salajengna ya. Ida aropal gulam upami yamina wa an simalihi Ida aropal gulam yaminahu min simali pamuruhu bisolat. Rawahu Abu Dawud. Upami seorang gulam budak orang kalih geus apal geus ngarti kenca katuhu maksudna geus bisa ngabedakeun mana kenca mana katuhu maksudna mah geus hidang lah gitu.
pamuruh bis salat maka parentahkeun ku aranjeun pikeun salat kudah diparentahkeun we heula tadi teh dina usia 7 tahun teh ya gitu dina usia 7 tahun itu Nabi ngadaukeun muru sibyanakum bis salat ida kanu abna sitti sanatin sita sinin parentahkeun ku aranjeun budak-budak aranjeun kana salat upami tos dugi kana budak 7 tahun umur genep tahun heula katangku di dieu mah tah. Jadi aya nu genep tahun, 7 tahun, 8 tahun itu nama dina rentang waktu eta. Tah lamun tos 10 tahun teu daek wae ngagugu ditambahan bari di teungeul teh tapi ulah kana wajah neunggeulna teh. Tah. Lajengna ida aldomat umati dunya upami umat kami dawuh Kangjeng Nabi geus ngagungkeun kana dunya geus kokomoan kana dunya nuziat minha haibatul Islam maka bakal dicabut ti eta umat teh kehebatan agama Islam. Islam teh bakal leungit cahayana, bakal leungit kagagahanana lamun jalma tos ubud dunya teh kokomoan teuing kana dunya. Wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatul wahyi rawahu Tirmidzi. Tah lamun jalma geus ninggalkeun kana amar ma'ruf nahil munkar, amar ma'ruf nahil munkar teh marentah kana kehadean, nyegah tina pamunkaran. Maka lamun geus eueuh amar ma'ruf nahil munkar, maka umat kami teh bakal kahalangan tina kaberkahan wahyi, kaberkahan dauhan Allah, kaberkahan Al-Qur'an berarti bakal dicabut sabab seolah-olah Al-Qur'an teh teu dipungsikeun. Sabab Al-Qur'an isina teh nyaeta amar ma'ruf nahil munkar diantawis eusina teh. Marentah kana kahadean nyegah tina pamunkaran. Amar ma'ruf nahil munkar mata kedah aya urang ge pan diparentahkeun ku Allah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar teh. Kudu aya sakelompok di antara aranjeun anu gawena teh kitu. Tukang marentah kana kahadean, tukang nyegah tina pamunkaran. Tah eta teh pejuang-pejuang kabarokahan eta jalmi anu kitu teh. Jalmi nu daek ka masjid, daek ngagoyingkeun bapak-bapak, ibu-ibu parantos waktosna ayeuna salat lohor kitu. Dek ka masjid moal. Kalau saumpamina kitu soalna abdi kantos di mana gitu nya aya pengumuman kitu teh jiga nu curhat ngumumkeun kitu teh bapak-bapak ibu-ibu bapak-bapak khususna mangga urang ngalaksanakeun salat asar berjamaah ieu masjid teh masjid urang gitu-gitu upami henteu ku urang dilebetkeun ku saha cenah kitu tapi anger we teu aya nu ngagugu aya anu kitu aki-aki jiga nama kesel pedah teh anu nyelangan adan jiga nama teh pamarana cenah budak ngora teh nu nyelangan adan cenah gitu. Jadi ya Bu, idza qulta li sabika yauma jum'at angsit wal imamu yahtubu alam mimbar wal imamu yahtubu faqad lagat rahul Bukhari. Upami babaturan anjeun upami anjeun nyarita ka babaturan anjeun dina poe Jumat maksudna dina wangtos Jumatan salat Jumat angsit ngobrolna teh kieu jempe anjeun repeh anjeun dina kaayaan imam teh khatib keur khutbah kumaha lamun kitu maka Jumatna teh lago Jumatna teh sia-sia teu jadi itu jadi nu namina panunamina Jumat teh khutbah Jumat ieu teh sapertikeun ieu 2 rakaat dina salat lohor. Jadi sapertikeun salat we, teu meunang nyarita, teu meunang ngobrol. Sanajan bahasana teh jempe maneh misalkeunna kitu atawa jempe gitu. Bahkan sanajan kitu unggul gitu ka budak teh bari pepeta leungeunna teh gitu. Eta ge tos ngabatalkeun kana salat Jumat. Jadi memang salat Jumat mah antep kajanting diantep daripada salat Jumatna ieu batal gitu. Atau dah hariwang tak upami urang ngarumasakeun ka hariwang gitu berarti kedah nyieun cara
dikondisikan ti awalna kene diumumkan kade budak barudak ulah ngobrol ulah bosen gitu ta pengumuman Jumat teh ke kanon eta diumumkan kade barudak ke pas Jumatan pas khotib naik ka mimbar khutbah ulah recet gitu sakirana rek recet mending keneh di luar sakana gitu aku mah we gitu Mau pamit aja baru keburu dua gitu. dilema tuh dah upame langsung dicarek digagalak lingkeun teh bisi budak teh arembungeun deui ka masjid gitu. Gitu. Cuma tak upame anu sukarelawan mah ibu-ibu gara pas Jumatan teh kadinya. Bapak menjadi sekolah ge ka Pungkur. Wayahna abdi kalasan payunnya sok tinggal di cenah budak urang geus serakut. Anggar teh hare-hare. Kedah sabarnya. Iya. Biasanya upami nuju khutbah oge teh kenging. Nuju khutbah. Tekengeng bahkan nya nyarek batur supaya jempe gitu. Tekengeng gitu. Tekengeng nyarios gitu. Gitu tanya tekengengnya. Eta teh makruh semat makruh. Semat makruh terugikeun ka ieu ari kitu hungkul malontot hungkul gitu. Sabab henteu sanes kalebetkeun nyarios gitu.